Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Cidar Channel, pada kesempatan hari ini dan saat ini saya berada di dalam kendaraan mau menuju ke daerah Cigintung. Di sana ada siraman calon pengantin ya. Kita akan menuju ke Cigintung. Di manakah Cigintung? Kemudian di daerah mana Cigintung? Yang pasti kita menelusuri lewat ini pakai map pakai itu ajalannya yang pastinya sampai ke tujuan. Sekali lagi di Cigintung. Oh iya, jangan lupa sebelum dilanjutkan nontonnya, alangkah lebih baiknya subscribe dulu. Udah subscribe, kemudian itu ada jempolnya, like. Ada lonceng di situ, bunyikan loncengnya supaya nanti ketika ada video baru tidak ketinggalan sama orang lain. Apalagi kalau ada giveaway ya, kita kan mau bagi hadiah, jadi siapa tahu yang bakal dapat hadiah. Anda yang pertama nonton, yuk ke Cigintung. Kersana Maha Agung Luhung perlas asih menyangking bumi langit jeung sapangeusina dibayarkeun ringkang mapasangan gak jadi ayana awewe jeung lalaki bisa ngalaksanakeun hablum minanas hubungan insan jeung insan anu kapatri ku tali rabi nikah mapasangan ringkang munggu hablum minallah mutangtu hubungan insan jeung Allah. Dede gelis bagus kumpulkeun maslahat hidup rasakeun nikmatna nyapungan pandangan mama jeung bapa nu kungsi dimala nepikeun ka poe tadi poe kamari di pandangan teh masih dipakai usapan juga dede nawa itu hidup bapak bunga jeung mama kahayang boga budak awewe diijabah nutupkeun tina kandungan anu didieu boga budak bungsu awewe hiji-hijina meunang kahayang mama jeung bapak menjadi budak musorak tina harta hati cing bisa urut kamu jadi salaki cing aku jeung jadi dulu udah lebih tingkat timur pacoregan antara hati nanti PHP mama betul di bapak bukan ridho mandana Allah nanti dina ridho mama jeung bapak besi poe kamari mama bapak aku kungsi ngaraheutkeun hate mama jeung bapak mugi teu nyangka dipurakeun nalai kelepatan dosa bisi janten mama pikeun abdi dina rumah tangga susah neangan salah susah neangan kipas
cepat tahun kedua kalau bakal di pas kunci begini ngaji kapun tadi hapunten abdi gelis cek bapak hareus asa cikene asa kamar asa candila kalimat hidup ditimbang di nalengeng di ayu di awak masih kena kagambar karungu guar orok anu laki mulus kayu berkasa lama Allahu Akbar Allah nu maha jembar Allah nu maha kabul persahabja antara bapak jeung mama dipercanten ganjaran boga turunan nutupkeun si bungsu istri anu dipah cantainan mama cepat nontonan mama ku dede tutup larai mama ku dede tinggal mulai dari mamanya mama tutup dede udah lebih ke pokok karena larang gede kan hidupnya mama mun poe ieu katingali mencelakeun sacakeun icipan kabungan keur dede saloba kesalahan mama ge kan jadi anak bungsu doa mama cing di aja beratumpul sumujud di lagunan mama usapan ku mama mastakan pergebkeun gelis kaliri kisah pepe tangkep mama ku dede reweskeun ka mama cu punten kapura menjadi ibu untung ibu jadi ibu masih kena sehat masih kena bisa malu ke dalam kampura diberi anak masih terasa ku dedenya kerdiano bapak kenapa pandangan minta yang raya jadi anak minta ke bapak ingatkan ini dituntut cing surti ngerti lamun menjadi ibu bapak nyintut nyepetan jadi anak eta tekannya akan jadi anak oboh hidup pabungsu bapak telo bakal hari warna sampah ku ibu mah sabab isukan hidup mustinah alam tidak nalagasan jadi ibu tukulkeun maslakan dengan akunan bapak kunjungan abdi damai abdi disapa bapak bergep kecu hari ini begitu
bukan hapunten ka Bapak carioskeun hidup Dede bukan hapunten kudu jadi nama nu ngajuga nu bakal ngawalian Bapak teh boga budak awewe hiji-hijina kami itu yang ngawalian jadi anak ya Allah sehingga di depan pertemuan tenang sejadi kaki hampir putri mungkin jadi kasok ciatin itu anaknya doa mabrur doa ijabah doa jadi hidung di Bapak pulang nyoleka kalau jadi hidung dengan Bapak harapan Bapak ada daya jadi bulan kamu sore cium pipi ayah ku Dede sun saya Dede ayah Dede salit Dede lahun sampai ayah ku Dede jika tadi mau susah jangan saya nak usahakan sampai Bapak doakan ku Dede nya Bapak Dede cinggaman cing sehat karasa kuliah dibanding harapan perkawinan dan jadi anak marajanjan utagi urang teh jadi kolot jeung Bapak kuayangna ngemakeun si bungsu budak awewe Bapak ulikeun ka tuna tina kacape nih doakeun kesehatan ayahnya cidana sungkeun doa perintah doakeun Dede sampai Bapak tawakan cekat saya jadi dua mobil cari supaya biasa sampai ayah mungkin doanya di Bapak adik yakin kagungan Maha Kawasa yakin doa poin doa ijabahnya Allah jantan putra bagi kampung aku kesalahan kawas nah cepengan masyarakat apa cengkatkan kupade tangkep deh ayah tangkep deh ayah lengkongan masukkan Pak Angga tinggal di nunjuk Bapak dapur lalapan pasti orang bisa hukuman salah kasar dari terputus pancak ciuntar na Dede ko ayah pade doakeun mangga sayang sakalima cium tangan